Mitra nuju ngadagukeun dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Atuh para mitra di mana ayeuna Mang Jaya ngahanca dongeng nincak bagian ke-57 para mitra, nincak bagian ke-57. Nah itu para mitra jantan cek bahasa Sunda mah gitunya upami waktos teh nya kirang langkung jam 3 teh mengok cenah panon geus mengok ngulon barudak cenah waktu asar ye. Oke, tidinya para mitra nuju ka jam 4. Nah, teh namina tunggang gunung. Panon poe tunggang gunung ya. Sinar layung nyenclong kuning. Nya ketan para mitra karena waktu-waktu sonten. Kitunya para wargi, kitu ceuk basa Sunda. Janten tunggang gunung teh para mitra nyaeta rupina panon poe tos aya dina luhureun gunung gitu. Margi urang-urang Sunda tara jauh di gunung jeung sawah jauh para mitra. Seseueurna gunung urang Sunda para mitra sadaya. Margi anu di basisir mah rupina urang Sunda di Cianjur, Sukabumi rupina nya. Teu urang Sunda di Pangandaran, ieu di Garut Kidul, tetapi oge di Kaler mah di Banten rupina nya para mitra. Kitu basisir namina. Maka atuh para mitra sadaya carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-57 urang lajengkeun wilujeng ngadagukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna. Mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-57. Wilujeng ngadangukeun. Memang para wargi sadaya rupina bae carios teu tiasa nepangkeun antawis Rojali jeung nu jadi bapana nu katelah Karta. Atanapi Karta harita teh para mitra sadaya teu acan bisa muka carita jeung can bisa hartina mah muka Rusia. Rusia ieu teh para mitra memang Rusia. Nu kawasa can bisa muka Rusia ieu atanapi can mere kalongarana ka makhluk-makhlukna. Tangtos makhlukna ge can bisa muka Rusia ieu. Contona sok sanaos Karta harita tepang sareng Rojali tapi masih keneh kapupus ieu Rusia. Masih keneh kalimpudan. Kulalang se nu ngahalangan antawis Rojali sareng Karta. Padahal mah antawis Rojali sareng Karta harita teh antara bapa jeung anak. Harita para wargi sadaya sabada ngobrol jeung Karta Rojali tuluy nyarita. Hatur nuhun nya mangke sanes waktos nya. Lo muncep, gitu nya. Mangganeng lah gede lepet pilih tuang rakang ke ngarep-ngarep. Margi tos lami ngantosan. Karta ngajak ka jero kayati. Muhun mang mangga atuh, permios kang nuhunnya. Cek Yati nyebut akang ayeuna mah ka Rojali teh teu nyebut ngaran. Sanggeus silih gupayan Rojali ngadius deui dina motor balik ka imah. Ari Karto jeung Yati asup ka pakarangan, hate Karto pating sarblak teu puguh rasa. Jajantung ratug tutunggulan ras inget ka Rojali nu geus taun-taun teu tepung. Jeung teu kasawang teu kumaha teuing nasibna. Tapi harita teh Karta henteu geruh bisi Rusia dirina kanyahoan ku Yati. Tekung silila Yati jeung Karto geus tarpi ka imah, Yati asup ka kamarna. Ari Karto asup ka dapur gek tiuk dina bangku. Lengah-ulang mikiran kajadian tadi, lila pisan ngalamun bari ngajentul, nyipta keayaan anakna, mun aya keneh. Dikieuna. Mending ngajenghok aing panyana teh si Rojali. Sabab meuni sarimag pisan, kitu pisan keuretan beungeutna teh. Nah saha atuh eta jajaka teh nya? Jeung anak urang mana deui meuni sarua pisan jeung si Rojali. Sabab anak aing ge mun aya teh mah moal burung geus segede kitu.
Tapi kumaha boa anak aing mah paling oge jadi tukang ngarit atawa macul. Sabab teu kamodalan ku indungna. Dedeh teuing Rojali. Hidup mah teu kaurus ku kolot sabab bapak rumasa gede dosa. Sarta tamelar ka anak. Teu karasa para mitra bari ngalamun karto ngumara Cipanon. Barbei ngalemereh mapai pipi teu diusap diantep we sinanyak celah kana lahunan. Hate perih asa digerihan ku hinis, pikiran teu daek tenang. Rus ras kanu geus kaliwat. Lila-lila karto teh sadar yen manehna kudu narima kana naon-naon nu geus kajadian. Ulah diceungceurikan atawa dipake sedih balilihan, da geus kitu kanyataanana. Nya keur naon make jeung dipikiran segala rupa. Munya mah ka anak jeung pamajikan naon hesena we mun teangan. Keun dina hiji mangsa marek bebeja kaneng eni yen aing kudu init heula. Pikeun maluruh nu jadi anak sugan we aya milik. Ceuk Karto bari ngusap beungeut. Ku siwal ngabijilkeun rokok keretek nu meunang meuli ti kios di hareup. Palenyun udud nganteur lamunan kanu jauh. Sabot anteng ngalamun bari udud kurunyung Yati nyampeurkeun langsung asup ka dapur pok nyarita semurusu. Mang Karto, punten pangnaharkeun cai abdi bade iba ku cai haneut. Ieu awak meuni asara riget sapertos anu bade salesma. Oh, mangga neng mangga. Keun urang dangor. Teu moal lami neng lananging antosan di dieu nya neng nya. Mang bade aya taroskeuneun. Ceuk Karto bari ngorejat nangtung. Kop kana korek api terus ngahurungkeun kompor sarta nagokeun cai sapanci. Aya naon, Mang? Yati panasaran terus ngadeuketan. Ge Karto diuk memeh ngajawab luak ieu keula kalawang kanu ka jero. Bisi aya Eni nyampeurkeun. Ditepas teteh mah moal ka dieu mangga bade nyarios mah. Yati ngaharewos manehna surti kana maksud Karto. Teu kieu neng. Tu pijajakan nu tadi rerencanganna tanapi sumun eta kikindewan neng. Punten we aku mau bantun Mang teh. Ceuk Karto bari nyerenge. Tapi najan kitu ge hatena mah deg-degan jajantungna ratu. Naon Mang kamana wae nyarios teh. Sanes kikindewan atanapi papacangan. Eta mah sobat rerencangan sakola. Nah aya naon Mang meuni rareuwas abdi mah. Kade ulah comelnya. Yati hariwangeun. Bisi Karto bebeja kalanceukna. Geus pasti kana ngamakna teh. Oh, sanes naon-naon neng, oyong terang we atuh Mang. Margi tos terang kitu mah, upami pendak di jalan Pasampangan, moal asa-asa upami bade naros. Taina bade naros deui jenenganana. Kang Rojali jenenganna teh Mang bageur sareng pikaresepeun. Rojali? Karto ngarenyag gawas nu reuwas dina hatena ngadadak aya rasa kaduhung sagede gunung, beteu nanyakeun ti kamari. Tapi aya dirasa was-was bisi lain anakna da beda dina tagogna. Nah, sapertos nu reuwas Mang? Kunaon? Yati heraneun. Oh, ento neng tuk naon-naon. Eta we atuh sae pisan jenenganana. Sapertos jenengan kiai atanapi aji. Aya pilinggina di mana putra sae teh neng? Karta tetelepek hayang nyaho nu leuwih jelas. Putrana Payuda direktur PT Brahmate. Jalmi jegud Mang mobilna ge kagungan 4. Ari Kang Rojali gaduh motor. Sadua-dua. Bumina di Jalan Bana palih tonggo ti dieu teh sakolana sareng abdi di SMA. Yati nerangkeun bari jeung reueus. Da kalenceukna ge mun teu kitu galagatna mah hayang nemongkeun ka reueus hate. Oh, janten ditu paing atuh meuni gandang sareng ginding. Waduh, kagungan motor sakitu saena. Orang putra jegud tok sangkanya. Ceuk Karto jiga nu haneueul. Harpanana pareum sabab ayeuna mah yakin yen Rojali babaturan Yati lain anakna. Kitu ceuk pikir Karta harita. Emang ulah lami teh ngobrolna bila aya teteh. Enggalkeun cai haneutnya Mang. Abdi mah tos hoyong ibak. Ceuk Yati bari ngaleos. Ninggalkeun Karta nu masih keneh ngahuleng. Pikiran kumalayang keneh nyipta-nyipta jajakan nu bareng jeung Yati. Nu sarimag jeung anakna. Nya ka teuing panyana teh anak aing.
Ngarana sarua, rupana sarua. Kan lain anak aing mun kitu mah da geuning bapana teh payuda. Kabeneran sarima gue meureun. Cek gerntes hate karta. Bari terus nempo cai nu keur ditaheur kabeneran geus panas. Atuh terus dibawa ka kamar mandi. Bada Isa Eni jeung adi-adina ngariung di tengah imah, malah karto ge aya di dinya. Milu lalajo televisi sarengsena dalahara teh jempe bae. Teu aya nu cacarita kabeh nyawang kanu anggang ngumbar lamunan sewang-sewangan. Sabab masing-masing boga kahayang jeung rencana. Harita lia keur tagiwur hatena lantaran boga rencana pikeun nepikeun pamaksudan sukana. Nu mikahayang kamanehanana, lia rada asa-asa rek nyaritakeun lantaran loba kasieun jeung kahariwang. Bisi lanceukna henteu ngidinan. Lia ngarti lanceukna boga sifat kurat batu, galak jeung teu bisa dionget-onget putusanana. Tapi lia ge inget kana jangjina kasukana yen rek ngabalada, ngabejakeun paniatan manehna ka Eni. Akhirna lia nekad manehna rek narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Pok nyarita. Teteh punten bade ngaganggu aya peryogi sakedik. Aya naon lia, pok caritakeun ka teteh. Eni ngareret bari kerung. Abdi teh bade tumaros ka teteh dupi dinten Kemis. Nah leres aya Kang Sukana ka dieu. Bener. Tapi teu ditarima ku teteh teh narek naon cenah. Masih kena sok babarengan jeung manehna. Awas ye lia, mun teu ngagu ka teteh hartina lia geus hianat kanu janji sorangan. Teu satia kan amanat ibu. Lia rumenghap. Kakarasa kitu ge geus seunggah ari lantaran Eni pinter pisan dina nyaritana. Lia sakecap Eni 10 kecap. Meuni norostos para mitra lir kacang ninggang kajang. Tapi lia geus nekad akhirna mah pok deui nyarita. Laras teteh abdi teh sok sasarengan keneh sareng Kang Sukana teh. Abdi moal sumput salinung. Abdi moal ngabohong margi abdi mah isin ku teteh. Malih mah abdi teh tos patali janji sareng Kang Sukana. Yen baris ngahiji ngamasa gara rumah tangga. Nanging abdi nyuhunkeun heula kasaluyuan ti teteh. Nah kumaha kinten-kintenna? Naon lia? Kumaha? Maneh teh ngimpi atawa kumaha? Coba istighfar atuh. Ulah kamalinaan teuing hirup teh. Nageus poho kana papatah teteh. Nageus teu inget kana janji maneh ka ibu. Nanaonan eta teh nyarita teh? Eni meuni nyorongot beungeut na ngadak-ngadak jadi beungeut. Jadi beungeut jadi geuneuk bakat ku ama. Tapi lia teu geumpeur manehna geus nekad. Derek-dek nyaritakeun obrolan jeung Sukana dibejer beaskeun ngarah Eni ngartieun. Puguh we Eni meuni jejebris bakat ku jengkel boga rasa yen dirina teu dihargaan ku lia. Sabab papatah jeung aturan teh teu digugu. Tah kitu maksad abdi sareng Kang Sukana teh. Teteh hatur uninga we. Lia, dengekeun ku manehnya. Geus sababaraha kali teteh ngomong yen dia jeung Yati kudu jujur sakola sing nepi ka tamat. Yeuh, teteh digawe beak beurang beak peuting ceuk paribasana. Hulu dijieun suku ngabelaan maneh duaan. Yeuh, teteh teh banting tulang. Keur ngorbankeun cita-cita demi ngamajukeun nu jadi adi. Nyumponan amanat indung teteh teh ieu. Tapa maneh teu ngarti atuh teu narima. Henteu ngarojong. Kala karek kawin. Sing eling atuh apan kuliah ge kakaraprak. Can-can acan, can setengah-setengahna acan. Na teu kapikir ku maneh lia. Na teu ngarti kana tujuan kolot jeung lanceuk. Na ku cara kitu mulang tarima ka lanceuk nu mikanya Sing eling atuh lia lalaki teh loba akalna. Loba ekolna pikeun ngahontal ka hayangna. Yeuh, maneh kudu waspada. Kumaha mun ieu teh hiji gogoda, mun geus kawin mah cantang tuh bisa neruskeun kuliah. Mun maneh reuneuh kumaha kuliah? Tangtu gagal moal bener tujuanana. Mun kitu sarua jeung nincak hulu kanu jadi lanceuk. Sabab lanceuk mati susu ti dungdung usahakeun modal keur sakola. Kumaneh teu dihargaannya? Ceuk Eni meuni norostos. Nyarita bari pepeta panon buria bun celik bakat ku gemes. Lia pedah hay rek kawin cenah para mitra.
Teteh, sadayana abdi ngartos nanging kumaha atuh datos kapalang. Eueuh kagok. Maneh tetep kudu sakola nepi ka tamat. Teu meunang ngaguguk kanu kitu patut gogoda teteh. Eni keukeuh teu satuju. Lantaran inget kana modal nu geus dikaluarkeun lebar mun kudu reuntas di jalan. Teteh, abdi teh kalintangan nuhunkeun anak kana jasa-jasa teteh anu sakitu ageungna. Abdi bade satia sareng satuhu kana aturan ti teteh. Naming palebah dieu mah abdi teh nyuhunkeun kabebasan we kanggo milih pameget. Lain ulah milih lalaki, tapi mangsana lain ayeuna, maneh kudu sakola heula sing bener. Ulah salah arti atuh da teteh teh lain jalma gelo jeung lain nu belat piraku teu ngarti. Ceuk Eni leuwih gemes huntuna menika kerot. Para mitra kaum dangu Lia teu ngomong deui hatena sedih kaduhung segede gunung. Sieun hariwang jeung rupa-rupa perasaan sejen ngagulung ngajadi hiji. Ras inget kana jangjina jeung sukana atuh seredet hatena lumenyap. Sok sieun aya mamala engke di akhir, bisi sukana teu ngeunaheun hatena nu akhirna malik ceuceub ka dirina. Lia, meungeus? Ulah diteruskeun rencana teh batalkeun. Teteh masa-masa kali teu satuju. Ceuk Eni negaskeun pamadeganana, jep jempe teu nyarita deui. Lia ge teu ngomong deui lantaran tujuan asa geus buntu taya harapan bisa ngelehkeun lanceukna. Ari Yati jeung Karto harita teh carolohok bengong ngabandungan nu silih tempas, nu akhirna jempe deui. Waktu geus nyerelek teu karasa geus pukul 8. Lia cengkat tuluy asup ka kamarna lep teu bijil deui. Yati ngoloyong bari heuai lep teu bijil deui. Atuh nu di tengah imah kari Eni jeung Karta. Ngaharuleng taya nu nyarita lila-lila Eni ngomong ka Karta. Mang Karto, kuring rek amanatnya. Timiti ayeuna olmat ulah narima semah lalaki. Bejakeun teu araya kitu. Sabab lamun narima semah, nyaeta lalaki sakabeh cita-cita jeung tujuan kuring bakal hancur. Kuring mah hariwang bisi amanat ibu teu bisa kalaksanakeun kalayan hade. Kuring kudu hasil nyakolakeun adi-adi nepi ka tamat. Maranehanana kudu jadi jelema nu bisa hirup mandiri. Teu gumantung ka nu lian, ulah gumantung ka lalaki. Sababun awewe teu bisa hirup mandiri di mana meunang perlakuan jiga ibu, bakal riweuh salilana. Tah kulantaran kitu tujuan kuring moal bisa dirobah. Barudak teu meunang waka kawin mun can tamat sakolana. Tah kitu mang, mamang kudu ngabantu kena tugas kuringnya. Ujuk sumbangan neng. Mang mah sejang ngiringan we nanging kumaha upami nu sumpingna Den Ridwan nanto kenging deui. Ceuk Mang Karto bari neuteup hatena ngarasa heran bisi ku sikep Eni nu asa heuras naker. Eta mah iwalkeun teu naon Ridwan mah sabab baturan kuring. Nyonto adil upami kitu mah neng. Upami entok kenging sadayana. Margi upami neng kitu sami sareng nyontoan ka Neng Lia sareng ka Neng Yati. Karto ngadebat teu aya kasieun. Naon mang? Gagabah nyarita teh ieu mah urusan kuring atuh. Sabab kuring mah sakola geus tamat digawe eukeur mandiri enggeus. Eueuh halangan ajan rek boga salaki ge. Tapi saenyana mah kuring teh yeuh jeung Ridwan teh can aya hubungan naon-naon. Manehna can meunang jawaban nu pasti ti kuring. Sabab kuring can boga niat pikeun rumah tangga. Jadi eueuh hartina najan unggal minggu ka dieu ge eta mah urusan kantor. Karta kerum. Dengartieun kana maksudna Eni, Karta ngusap sirah bari tungkul mikiran kaayaan Eni nu sarupa kitu. Lila-lila pok nyarita. Lah upami kitu lepat atuh neng. Naon rugelna upami ditampi lamaranana. Apan bakal langkung sae kanggo neng. Aya nu ngabantu dina ngamodalan tuang rai. Den Ridwan pameget sae neng, cuk mang mah. Anu tanggung jawab sareng sabar. Tampi ku neng, entuk sawis-wios neng. Teu bisa gagabah mang, kuring mah perlu mikir jeung nimang-nimang. Segala rupana. Kuring can hasil nalungtik jiwa Kang Ridwan usanyana. Can bisa neuleuman nepi ka dasar hatena. Kuring mah cangcaya keneh sok sieun kajadian nu tumiba ka ibu. Kaalaman deui ku diri kuring atawa ku adi-adi. Tah kulantaran kitu kuring mah moal sagawayah milih lalaki. Har. Atuh sapertos nu mundur embotan neng teh. Aya mutan mah kedah majeng neng. Supados lengkau ge majeng.
Margi upami Eneng keke ngagugu kana perkawis eta, sami sareng ngalengka mundur. Naon artosna sekolah tahun-tahun atuh. Di mana bakal pentak sareng kemajengan upami keke kitu. Sawios neng nu perantos mah perantos untuk ngajantenkeun kenangan wae. Nu bade kesorang janten arepan. Kenyataan mangsa ayeuna payunan ku kesadaran sareng kewijaksanaan. Ulah nyendak pedoman kana jantenan perantos kalaman ku tuang ibu. Margi pamengget ento sami. Untuk jahat sadaya, untuk joledar sadaya, untuk nurus tunjung sadaya. Margi sikep sareng pemadegan oge benten-benten. Kitu deui lampa-lampa sareng watek benten. Tuang Rama kitu buateng den Ridwan Masae. Margi cek panyemut mang misa nyawa misa raga. Memang ari lalaki sami, tapi sifat sareng alak benten. Atuh sejabitik itu, Neng kedah waspada. Kejadian-kejadian nu perantos aya, nu perantos hartos nama kraos di alam ya, untuk lepas dina sebab sareng akibat. Rupina palebadieu Neng langkung uninga margi sekolah luhur langkung ti emang. Ari mang mah dumasar kana pengalaman Neng. Jekarto jadi wani nyarita. Lantaran ngarasa milu tanggung jawab pikeun memeres kahirupan. Kahirupan Eni jeung adi-adina inget manehna kana amanat nu jadi bapana Eni jeung adi-adina. Eni harita kerung para mitra ngadenge caritaan Mang Karto. Keke Mang, nama kenyana kana sebab sareng akibat segala. Naon hubungan sareng kajadian nu tumiba ka ibu? Eni jadi leuleuy nyaritana. Hatena ngarasa kaget sabab Karto bisa nyarita jeung aya benerna. Kieu Neng. Dupi seleresna kajadian ieu entuk misa tinu sejen. Nanging mangrupikeun mata rante nu siri kait siri cekel. Sapertos nu perantos kalalakonan ku tuang ibu, eta entuk semata-mata disebat nasib. Atanapi takdir. Nanging aya sababna heula. Akibatna janten kitu. Tah palebadieu nu kedah diemutan ku Neng. Naon sababna tuang Rama janten joledar sarta lumpat tina tanggung jawab. Nah leres jahat atanapi sabab aya sabab musababna. Naon margina tuang Rama ninggalkeun tuang ibu. Nah tuang Rama henteu tanggung jawab atawa tuang ibu henteu tiasa nyugemakeun ceroge. Tak ieu Neng, cobi emutan. Ulah langsung ngalepatkeun tuang Rama nanging kedawan tu nyaliksik diri maca awak. Neangan heula kelepatan sorangan satu acan ngalepatkeun anu sanes. Janten mamang mihaka bapaknya. Nah yakin bapak henteu lepat? Oh henteu. Entuk mihaka tuang Rama mang, entuk mihaka tuang ibu. Mang mung sekadar maparin pijelaneun. Supados Neng kersa ngemut anu langkung paos. Margi upami Neng teras-terasan kagungan pemadegan sapertos kitu, ya kulawarga bari cekcok selamina. Margi Neng keras teuing, dina nangtoskeun aturan. Ieu sadaya mata holangna dina lepat sangka, dina nangtoskeun nan hartos nama, dina masalah-masalah nu perantos kalangkung. Jadi Neng nuduh telenges ka Juragan Suganda, nyata tuang Rama tea, padahal teu acan tenan, na Juragan Suganda da lepat atanapi ento. Jakarta jadi kapapanjangan nyarita. Atuh Eni teh lila-lila mah pusing hatena teu panuju kana omongan Karta. Sabab sarua jeung mang menangkeun ka bapana nu geus dianggap salah jeung teu tanggung jawab ka Eni. Geus mang lah. Ulah diteruskeun nya, margi moal moal tiasa ngarasakeun kumaha sedihna nu jadi anak nu ditinggalkeun kitu ku bapana. Ya, artina mah ayeuna mah jalankeun parentah kuring. Di mimiti poe isuk teu meunang narima semah lalaki iwa ti Ridwan. Cek Eni mungkas obrolan. Jung manehna nangtung sup ka kamarna teu bijil deui. Kaayaan peuting beuki jempling di luar meuni simpe. Sakapeung kadenge sora motor atawa mobil nu lumpat tarik di jalan. Jep deui jempe. Atuh karasana ku Karta mata keueung. Teteh lagurat batu ieu budak teh. Sigana mah mawa sifat inungna eta mah paingan saur Juragan Sugana. Garawana teh gurat batu jeung sok hayang menang sorangan. Sidik pisan nurut ka Neng Eni ye. Tapi mangsa bodoh teuing aing mah moal pipileueun kanu ngarora barina oge. Ceuk hate Karta bari tuluy mareuman televisi
malah lampu-lampu nu teu diperlukeun mah dipaehan. Leos ka kamarna goledag ngagoler dina kasur teng ngalamun. Karta inget deui ka jajaka nu tadi tepung nu beungeutna Sarimbag jeung Rojali. Di harita Karta inget kana tujuanana, inget ka anak jeung pamajikan nu can kanyahoan nasibna. Wah. Kudu kumaha mun geus kieu ye aing teh kudu terus-terusan cicing di dieu atawa kumaha. Naon hartina ngabelaan anak batur lamun anak sorangan teu kapalire. Jigana Rojali ge moal jauh ti Neng Eni, manehna bakal ceuceup jeung ngewa kanu jadi bapa. Pedah aing teu ngurus jeung teu ngamodalan kanu jadi anak. Duh Gusti, kumaha rasana dipika ceuceup kanu jadi anak. Kacipta sedihna. Karasa nalangsana, gan sugana ge kitu we, meureun manehna teh sedih. Sabab dimusuhan ku nu janten putrana. Wayahna Aden dabongan bet luluasan. Nah, di mana tuh ayeuna ayana? Ceuk Karta ngomong sorangan, inget ka sugana. Inget kana nasibna sorangan nu tangtu moal aya bedana jeung sugana. Dipika ngewa ku anak pedah lumpat tina tanggung jawab teu malire ka anakna. Dina banget teuing ngalamun Karto poho kana kaayaan, teu ngarasa tunduk lantaran pikiran kumalayang ka mana meuni. Tungtungna diuk bari ngalamun, ngemitan panjangna peuting. Kocapkeun isukna Eni jeung adina tetep ciga sasari, ngajalankeun tugas masing-masing taya nu kapangaruhan, ku kaayaan anu keurhan. Karta ge teu jiga-jiga aya parobahan manehna ngajalankeun pagawean kalayan daria, teu nemongkeun anu kurang sumanget. Pasos sore Eni balik ti kantor dijajabkeun ku Ridwan Kawasasari. Barang keureuh bari nyang hareupan cai enteh kurunyung aya pagawe pos nyampeurkeun. Song mikeun surat ka Eni kalayan tuloba carita leos indit nuluykeun pagaweanana. Serat di mana itenya jeung keur saha deui? Cek Eni bari mulak-malik surat. Di titena nu ngirimna jeung nu ditujuna. Tetela yakin keur manehna ari nu ngirimna Sukana. Atuh meningah huleng Eni teu buru-buru muka surat, sabab reuas jeung teu ngarti kana tujuanana. Heran aing. Naon maksudna ngirim surat ka aing? Kunaon teu kasih lia? Palang siang nyalahan ye tangtu surat keur lia. Tapi urang baca naon eusina. Akhirna Eni teh muka surat. Tuluy eusina diilo, yakin keur manehna eta surat teh eusina ponok. Meri ibarat ti anggana yen dina poe Minggu Sukana rek ngahaja nepungan Eni urusan penting. Sukana rek nepungan ka aing? Aya hubungan naon jeung Lia atawa kek. Hubungan jeung Lia atawa keun rek diladenan ku aing hayang nyaho rek naonnya? Cek Eni bari nilepan surat tuluy ngahuleng. Mikir-mikir naon anu bakal kajadian. Poe Minggu geus kasampeur harita Eni teh jeung adina sakumaha biasa sok digawe babarengan. Beberes di imah bebersih di pakarangan. Sanggeus rengse digawe dalahar ngariung bari ngobrol sukabunga. Dina eta kasempetan Eni teu ngabejakeun yen meunang surat ti Sukana, ngan Eni ngahajanyeun alesan. Sangkan Yati jeung Lia ini ti imah. Manehna nitah meuli bahan baju keur duaaneun. Sina arinit jalan-jalan bari jajan, atuh sarengsena dahar teh, leos duaan init, Eni ngadaguan sorangan. Kira-kira pukul 10 reg aya motor eureun deukeut lawang pager. Barang nu tumpakna trek turun kaburu di halangan ku Karta, nu reikat lumpat bari nyarita ti kajauhan. Op, ulah bakal peden, kekelanan, dipariksa heula ku Mang. Bisa aya naon-naon ye. Kitu pokna tuluy nutupkeun di panto pager. Puguh Sema heraneun kapaksa mundur deui bari colohok. Naon sababna kuring teu meunang asup Mang? Na dianggap garong? Ulah kitu tuh Mang, da kuring teh jelema nu boga uteug. Ka dieu ngahaja rek nepungan Lia jeung Eni, ceuk eta Sema rada keheuleun. Keke ieu saha? Punten sanes ngirang sopan ye. Tapi kitu pepatah ti dunungan sing sanu bade nyemak ka dieu kedah dipariksa heula. Sing taliti, komo lalaki kedah apik, kitu perintah dunungan Mang. Saha nu nitahna Mang? Semah bangun penasaran. Neng Eni, sabab anjeunna kuasa di dieu. Ade upama kitu mah. Ngaran kuring Sukana papacangan dia anu geus janji rek kawin bulan hareup. Ayeuna rek nempungan ka teh Eni sabab aya masalah nu perlu dibadamikeun. Tak kitu, buka bentok.
Cek Sema nunya talian Iwati Sukana. Oh, Den Sukana. Hehehe. Punten atuh Den. Kentosan segeda Mang badhe laporan heula ka Neng Eni. Margi kemari meni omat-omatan ka Mang supados ulah nampi tamu pameget gitu. Jakarta leos muruk katepas. Rek laporan ka Eni Sukana meni gogodeg kaget kula lampahan Eni. Nu dianggap kamalinaan teu aku rejeng nulian. Tekung silila karto geus balik deui bray muka panto pakarangan. Sukana menang asup sabab geus diidinan ku Eni. Gancang harita Sukana muru katepas kasampak teh Eni keur ngadagoan di dinya. Punten we abdi kumawantun ngaganggu ka salira. Mugi kersa nampi margi aya peryogi nu kalintang pentingna. Cek Sukana bari rengku. Sikap tetep para mitra sadaya hormat can wani diuk satungtung can disamat ku pribumi. Mangga calik. Sim kuring geus ngadagoan ti anjing kene. Cek Eni sikap tetep angkuh teu mata kresep Sukana gek diuk. Aya naon nu dimaksad ku saderek mangga carioskeun saperluna we. Sim kuring hayang geura terang sabab tos nampi serat ti saderek. Nuhun teh. Abdi dipaparin waktos kanggo sumangem saleresna mah tos ti sasih nu kapengker hoyong ngobrol sareng teteh teh. Nanging nembe tiasa ayeuna. Dupi maksad teh kieu kahiji hapunten anu kasuhun bilih paripolah abdi henteu luyu sareng kapalai teteh. Atuh kaduana mugi janten ulah janten bendu rehna diganggu ku abdi. Cek Sukana usaha satekah polah narik simpati Eni. Ngarah lancar babadamian tapi Eni tetep kaku teu mere lolongkrang pikeun Sukana pokna teh. Ulah seueur teuing ka ditu ka dieu lah. Ulah seueur teuing ngaler ngidur langkung sae langsung we. Sang sarta tegas. Naon tujuan saderek nu sanyana sebatkeun nu pentingna we. Mangga kieu maksudna teh. Abdi teh parantos badanten sareng Lia, rehna sasi payun bade nikah. Upami teh aya wagelan teteh disuunkeun sumping dina waktosna margi acara bade dijalankeun di rorompok abdi. Naon? Sangeunah nawe ngomong teh. Nah dianggap naon awewe? Ya? Di awewe jalanan, dianggap awewe jalanan si Lia teh. Dianggap awewe geus teu boga kolot. Ulah kitu lah lampahan teh sabab si Lia teh nu tanggung jawabna kuring. Memang indungna geus maot, bapana geus eueuh, tapi ieu gantina ieu gak ganti indung jeung bapana. Sarta ieu nu tanggung jawab. Namoal ngahargaan gitu. Cek Eni bari nepakan dada. Puguh Sukana meni calangap reuas ngadengen nu ngomong meni norostos lir kacang ningang kajang. Punten teh, punten sanes kitu maksad teh. Rek kumaha mun lain kitu atuh? Kieu teh Sukana nyarita bari derek-dek nyaritakeun pamaksudanana. Yen manehna teh miharep sangkan buru-buru ngahiji laki rabi jeung Lia. Pikeun nyumponan kahayang bapana nu geus maot. Dina eta kasempetan Sukana nerangkeun yen manehna sanggup ngabiayaan Lia. Nuluykeun kuliahna sabab manehna sorangan rek terus kuliah. Saterusna Sukana menta karidoan ti Eni sangkan ngidinan kana maksudna tapi Eni kalah ka jamedud baeud. Teu bisa. Eta kaluakuan sarua jeung ngahina ka kuring. Sukana, bandungan ku anjeun si Lia teh diurus jeung dimodalan ti leuleutik ku kuring. Dibelaan ngorbankeun cita-cita sorangan pikeun ngamajukeun si Lia. Sangkan jadi jelema terhormat. Taina kakara nincak kana hamalan mungaran di paguron teh. Geus diganggu ku anjeun. Tangtu we kuring mah moal narima. Sabab sakabeh pengorbanan kuring nu ti heula bakal hancur weuh tapakna. Kuring mah teu mere idin. Mun karep anjeun sarupa kitu, jawab Eni tegas. Pirobah pamadegan Sukana meningah huleng. Manehna taak nyang hareupan Eni ras inget kana jangjina ka kolot. Yen manehna sanggup neangan pi pamajikaneun, da memang geus kenal jeung Lia, tapi ayeuna aya halangan nu kacida beratna. Upami kitu carana kumaha pe abdi nyuhunkeun widi kanggo ngalaksanakeun kahoyong pun bapa. Sawios ari nikah teu kawidian mah, atuh tiasa tuker cincin heula kumaha upami kitu? Ceuk Sukana. Manehna teu beak harepan, keukeuh hayang meunangkeun Lia. Bisa, tapi kudu aya syaratna. Mangga sebatkeun ku teteh naon syaratna. Tuker cincin dilaksanakeun di dieu sabada tuker cincin teu meunang aya kagiatan naon-naon. Iwati sakola jeung sakola. Nepi ka tamat. Lamun geus tamat plat kawin, sarta sing nyanyang ngurus anu jadi pamajikan. Kuring mah teu hayang boga adi dijieun cocoan ku hiji lalaki.
pamajikan mangrupa batur hirup, nu boga hak jeung kawajiban, nu sarua jeung salaki. Tah kulantaran kitu, awas sing satia kana janji. Eni teu asa-asa nyaritana. Lantaran hatena bener-bener hariwang bisi adina sanasib jeung indungna. Naon deui syarat sanesna teh? Sukana nangtang. Ngan sakitu we sabab kuring mah moal menta syarat mangrupa harta bana. Nu dipenta teh kasatiaan jeung anu sampurna. Teu meunang dipake heureuy. Sarta kudu tanggung jawab tangan sakitu. Plong hate Sukana copong. Asa babari ceuk pamikir Sukana. Sabab syarat kitu-kitu wae mah moal hese ngajalankeun ngan aya nu kurang sugema ka Sukana lantaran acara tuker cincin teh kudu dijalankeun di imah Eni. Sedengkeun kahayang nama di imah manehna sangkan kasaksian ku kolotna nu geus rarempo. Kumaha sanggup? Cek Eni bari neuteut. Sangem pisan. Lajeng kumaha ayeuna? Nyai napek we masrahkeun ka anjeun kumaha dena. Tapi omat sing bener-bener dina ngaturna ulah mataku ciwa. Cek Eni tetep. Para mitra kaku teu aya parobahan najan geus aya putusan oge. Upami kitu mah abdi saja permios we bade badanten sareng pun bapa. Pamitos aya putusan bade enga-enga ka dieu nepangan teteh. Atuh ayeuna abdi permios teh. Cek Sukana bari jung nangtung. Memeh ngaleos mangut heula ka Eni. Mangga jalankeun sakumaha mistina. Geus kitu mah Sukana balik bari mawa hate nu sugema. Sabab jalan geus ngemplong kari ngaliwatan bari miceun rereged sautak saeutik. Ku ditarimana kitu ge geus mangrupa hiji kaunggulan pikeun Sukana mah. Sabab samemeh nama hayang tepung ge hese. Ari Eni saditinggalkeun ku Sukana ngahuleng we jiga nu malaweung. Putusan nu bieu dibadamikeun jeung Sukana asa teu teteg karasana ku Eni. Ai aing bet jiga nu ngalamun. Nanaonan make narima kahayang Sukana. Tapi ahkeun bae da kakara tuker cincin moal ngaganggu kana diajar. Muga-muga teu matak jadi halangan. Ulah matak ngagagalkeun kana cita-citana. Malah masing aya untungna sabab dia baris aya nu ngabantu dina kuliahna. Ceuk Eni sanggeus rada lila, manehna sadar kana naon-naon nu geus jadi putusan. Poe eta keneh Eni nyaritakeun putusan jeung Sukana. Kalia jeung Kayati malah makarta ge dibejaan sakalian. Atuh puguh lia teh bunga. Jeung ngarasa bagja lantaran teu disangka-sangka yen lanceukna bakal ngidinan kamanehanana pikeun hubungan jeung Sukana. Kusakitu ge geus untung da samemehna mah teu meunang tepung-tepung acan. Teu kacatur cara-caranya ngatur acara. Kocapkeun geus tepi we kana mangsana. Harita Sukana datang jeung kolotna ka imah Eni rek ngayakeun acara tuker cincin. Kalayan teu loba aturan prak dijalankeun kalayan tarapti. Akhirna beres kalayan teu aya halangan harungan. Di harita lia resmi jadi papacangan Sukana lantaran geus aya pameungkeut batin. Sarta geus diridoan ku kolotna masing-masing. Ti mimiti harita mun lia ka kampus sok dipapagkeun jeung dijajabkeun ku Sukana. Kalayan di imah Eni robah saeutik. Sabab hiji benteng anu kuat ayeuna geus bisa didobrak ku Sukana. Tinggal Ridwan nu can hasil menang jawaban ti Eni. Kumaha tetep sawar nungguan manehna teh. Moal wakamili nu sejen satungtung Eni can mere putusan. Waktosna see para mitra.